Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bule saga diri pikeun majuna raja ngagunakeun kekuatan jeung kemampuan anu sapinuhna. Ngarasa sentar ningali perubahan jirim anu dilawan. Sameme majuna raja nang boleh harita nyarita heula ka Mbah Balaganjur. Aing ayeuna bakal majuna rajang Balaganjur. Sanajan maneh luhur jeung gede kawas buta. Keur aing mah moal seuneun anjir. Tada sia buta. Hiya. Jurelat kalayang nang boleh ngajelat terus ngalayang badana mumbul ka luhur. Ngagunakeun ilmu panginting badan nang boleh da puguh digunakeun sapinuhna. Kematak aneh mun nang boleh bisa ngalayang semet dada lawan. Smokyuk sapasang leungeun nang boleh ngarah kana dada lawan, tapi Mbah Balaganjur anu leungeunna jadi opat jeung pada nyekelan senjata harita sapasang leungeun anu kaharep nyekelan pedang jeung trisula harita dipake ngapendung sapasang leungeun nang bule. Saukyuk datang panajang nang bule. Sakyuk pedang jeung trisula ngarah kana sapasang leungeunna. Kapaksa nang bule nadik panarajangna dina kayan masih ngalayang harita nang bule ngacuralitkeun badanna ka tukang. Tapi Mbah Balaganjur nuturkeun badan lawan maju dua lengkah. Kajadian saterusna waktu badan nang boleh ngalayang turun ka handapeun. Tajongan suku katu Mbah Balaganjur ngahantam kana dada lawan ngajadikeun kaya nang boleh lir anu dibantingkeun ku kakuatan rosa. Curalit, keblik, saukyuk, dasar kabenangan anjir. Aina nang boleh ngageronahan ka nyeri jengkang kalayang kebut nang boleh rubuh ngabebengkang maring lemah. Tapi daya tahan badan nang boleh memang hebat baraya. Harita nang boleh gancang ngorejat hudang terus cengkat nangtung. Mbah Balaganjur nyarita di barung jeung seuri geteran solana samu anu neuneun atawa naon ceca ieu teh sabudereun eta patempatan Ragabaya seber oge hatena ngadengen solana Mbah Balaganjur dina waktu harita. Si lain boga daya tahan badan anu hebat oge nang bule. Kabelangan ku cajongan dewek geus rubuh tapi masih kene bisa cengkat nangtung. Kumaha si lain masih kene rek neruskeun tarung nang bule. Atawa mending aku kana kaulan dewek. Saterusna eta musik teh dibikeun ka dewek. Kangaranan geus non teh bongkotan mah
memang ya tereh pikun anu matak maneh kalakah nya capek kawas gitu anjir. Ieu mah yeuh ceuk aing ge mun hayang ngarebut mustika kudu mampu modaran heula aing sete tukang bajigur. Mun maneh teu mampu modaran aing mah beunggeus montong hayang ngarebut mustika sagarupa anu matak otakna tong dipindahkeun kana bujur sia bala ganjur si tukang nyuman bujur. Jadi si laing tetep rek neruskeun tarung dan boleh. Heeh, aing masuk. Samodarna jeung aing mah anjir. Yuduh. Sanajan akibatna si laing bakal ajal binasa ku leungeun dewek. Teu naon aing mah balaganyur. Si laing sakuduna bisa ngukur kana kamampuan diri jeung kakuatan nu lawan sia. Dina tangtungan ge si laing dengan saukur semet bitis dewek nang bule. Si laing memang boga tekad anu kuat. Wani ngorbankeun nyawa demi ngajaga mustika Tirta Talagawarna. Bakat ku hayang nulungan nu jadi bapanya. Nya heueuh satu nyaa kalau jadi bapa sate koplok. Anu matak cek aing ge maneh pangawakan geus teu beda ti buta terus kokot ge jadi opat belegug jeung goblok kacida. Mun maneh teu pikeun ka teu mampu modaran gue sia si balaganyur. Sanajan aing saukur semet bitis maneh tapi maneh moal bisa gampang gitu wae modaran nu jadi lawan. Sok we cobaan mun begug mah maneh narajang ka aing anjir. Si laing memang budak lalaki anu mahiwa. Dewek kakareg ayeuna ieu manggihan budak lalaki kawas maneh nang bule. Dewek bakal upaya sakuat tanaga pikeun nyumponan kahayang si laing. Aing tetep bakal ngadu jiwa dina mangsana nganggeuskeun tarung anu lumangsung. Siap. Ieu mah yeuh. Meungeus tong babacot wae si laing. Sok maju darajang sabalaganyun si belakok kujubar. Ceblik we. Buktikeun sekakuatan jeung kemampuan maneh teh mun heueuh bakal mampu modalan aing. Ulah saukur osora wungkul anu ngageleger anjir. Aing mah molek non teh kasih maku sora maneh anjir. Data rumah lain ku sora sia atau bujur. Dewek bakal dibukikeun nang bule. Heueuh sap. Dewek ayeuna lu bakal maju narajang. Rasakeun sia kurang ajar. Heya. Sebrut Mbah Balaganjur maju narajang. Lantaran kaya nang bule saukur semet bitisna dina ngalakukeun pakarangna Mbah Balaganjur leuwih ngutamakeun kana sepakan jeung tajunganana di mana nang bule ngajelat nyingkahan panajang lawan Mbah Balaganjur bakal ngagunakeun deui sapasang leungeunna jeung senjatana. Suku Mbah Balaganjur pilih genti ngalakukeun tajongan jeung sepakan. Nang bule ngacerat nyingkahan badan lawan bari ngalayang ka luhur rek ngasupkeun panarajangna kana beuteung lawan. Mbah Balaganjur teu sempat nyingkahan panarajang balasan anu jadi lawan. Sapasang leungeunang bule ngahantem kana kekemplong kencak ka lawan. Jorelat kalayang sat hiuk tekekekelas. Balaganjur kalahkan yang serikeun. Balalajang si laing teh kalasan neon-neon nang bule. Kekuatan panarajangna kurang hebat euy. Dewek percaya si laing. Kangaranan incuna sirawing cangtu boga kekuatan simpenan. Mangrupa kekuatan panarajang anu bakal mampu nembus kana
kekuatan anu ngalapis sakujur badan dewek. Emang bener aing boga kekuatan simpenan anjir anu acan digunakeun ku aing Syah Balaganjur. Mun ku aing digunakeun maneh pasina oge bakal kawalahan sia. Kadituna minta ampun ka aing. Begeus mun ngabahas kemampuan aing sabelakok geudeuk ngejebut. Hasok maneh maju dina Rajang. Aing masih kene sanggup nuliskeun kalung anjir. Dewek tangtu bakal narajang deui nang bule. Sakumaha hebatna kekuatan jeung kemampuan si laing moal mampu nimbangan kekuatan ilmu anu digunakeun ku dewek. Rasakeun sia. Hayang. Kajeng sabrut Mbah Balaganjur maju dina Rajang. Saperti tadi diwae panarajangna leuwih ngutamakeun tajongan jeung sepakan. Tapi nang bule anu ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna harita jirimna jadi lingas teu beda ti kalangkang we. Teratos. Panarajang teu kena kana sasaran. Sedengkeun nang bule geus aya di tukangan badan lawan. Sameme Mbah Balaganjur ngabalikeun badanna ka tukang, harita nang boleh luncat ngalayang, badanna mumbul ka luhur saterusna sapasang leungeun nang bule ngahantem kana tongong lawan. Gajlang set hiup jebruk tek tek keras. Nang bule ngagajeng di ka tukang. Sedengkeun Mbah Balaganjur ngabalikeun badanna ka tukang bari nyarita di barunjeung seuri. Kekuatan panarajang si laing masih keneh lemah nang bule. Masih keneh cetek euy. Sabab dewek tetep dekalasan neon-neon si laing geus 2 kali narajang ka dewek. Alah. Kaget nang bule. Sanggeusna dibankeun panarajang kana anggota badan dewek. Kayan dewek tetep kesakara-kara nang bule euy. Ngajadikeun si laing bakal bingung dengan cara pikeun ngarubuhkeun anu jelawan. Nang bule mancuh dina tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Kesang mimiti renung dina tarang jeung masahan beheungna. Geus 2 kali nibankeun panarajangna dina kakuatan anu sapinuhna. Tapi pareng keuna kana sasaran kalakah lampul sarta taya pangaruh naon-naon pikeun nuju lawan. Tapi nang bule da puguh meunang meuseuh kutil urang guru. Kakuatan daya tahan badana anu mindeng ngeueum di sumur Jalatunda anu caina ngagolak ngajadikeun nang bule boga rasa percaya diri anu kuat. Teu nyerah kana kaayaan anu keur disinghareupan anu memang berat. Mbah Balaganjur ngagunakeun kakuatan ilmu gaib andalanana nu disebut ilmu Jaya Wikrana. Cacakan mun lain nang bule anu jelawana geus bisa dipastikeun ku sageparakan geus ajalbina sada puguh kakuatan ilmu digunakeun ku Mbah Balaganjur susah ngimbanganana pikeun nang bule. Cacakan mun nang bule boga atawa bisa ngagunakeun kakuatan puncakna mah tangtu bakal mampu ngungkulan kakuatan ilmu lawan. Tapi kaluarna kekuatan puncak dina dirina bakal keluar secara alami mangsa muncak amarahna nang bule. Sedengkeun Mbah Balaganjur da puguh ahli ilmu kagaiban bisa nyahoeun kana rahasia kekuatan puncak anu aya dina dirina nang bule. Anu matak Mbah Balaganjur ngajaga sikep jeung caritana teu mangaruhan kana kaya nang bule teu pikeun ka jadi muncak amarahna. Nang bule mustirkeun perhatianana kana jelawan baitus carita.
Daya tahan badan maneh memang hebat oge Balaganyur. Tapi aing masih kene sanggup keneh geuleuh saneruskeun. Sabab aing memang masih kene buncelik jeung bisa keneh nangtung jeung aya napasan keneh di Sabalaganyur. Si Laing memang boga rasa percaya diri anu kuat nang bule. Dewek jadi percaya si Laing incuna si Lawing. Tapi kekuatan jeung kemampuan si Laing moal mampu nimbangan kekuatan ilmu dewek dulu. Anu matak anu mawi sirah botak katinggal silang capit. Aina geragunakeun ku si Laing kekuatan panarajang anu panghebatna. Anu bakal mampu ngungkulan kekuatan dewek sareng bule. Geura buktikeun ayeuna eta kekuatan panarajang si Laing anu paling hebat. Anu bakal mampu nembus kekuatan ilmu Jaya Wikrama dan bule. Heueuh ku aing lah bakal digunakeun kekuatan panarajang anu paling hebat sia. Balaganyur. Tapi maneh entong kadung nya, entong kadung maneh. Mun maneh bisa direbuhkeun ku aing Balaganyur. Rawe atuh sate. Awak siga buta jangkung jalujug, badak si madada, tapi ku aing elek. Nya, entong punung. Coba we buktikeun eta kekuatan panarajang nu paling hebat nang bule. Anu bakal mampu ngarubuhkeun dewek teh sok. Ayeuna ku aing bakal dibuktikeun ari keukeuh Mas. Di dinya geus teu sabar tadah ye. Hayya. Jurelat kalayang nang bule mumbul kaluhur. Katukangan badan lawan saterusnya nang bule diuk ngajegang dina tak-taken cakatu lawan. Harita katingali sapasang dampaleungeun nang bule ngahantem kana celiken cakatu Mbah Balaganjur. Sauk cebrok das bangkieu. Mbah Balaganjur badanna ngabangkieu. Sedengkeun nang bule ngagajleng ka tukang bari terus mancukeun di tangtunganana. Juralit geleg-geleg nang bole kageten diwe sabab kekuatan panarajangna anu keuna kana sasaran teh taya pangaruh naon-naon pikeun anu dilawan. Mbah Balaganjur ngabangkeung badana bari nyarita di barengan jeung seuli. Panarajang si Laing anu paling hebat deh. Coba geuningan dikalasan naon-naon ku dewek mah euy. Ayeuna bagian dewek anu bakal ngagunakeun kekuatan anu paling hebat. Anu bakal mampu ngungkulan si Laing nang bule. Heueuh hasok ngagunakeun eta kekuatan teh. Isin tuh ku ajengan Toha, ku Haji Kojaji jeung Mantri Nyon. Lain ceblek we sok goblok sok. Aing hayang ngarasakeun eta kekuatan mun heueuh bakal mampu ngarubuhkeun aing. Srog. Mbah Balaganjur musyrikeun kekuatan batina bari ngarapal mantra. Saterusna katingali bibirna calangap ngabekah ngaluarkeun jaring anu teu katingali ku panon lahir. Nandakeun Mbah Balaganjur ngagunakeun kekuatan ilmu jaring pangrungkup raga. Eta jaring anu teu katingali ku panon lahir teh halita ngarungkup tangtungan badanna nang bule. Ngajadikeun nang bule teu bisa gerak. Calangap, rungkup. Jaring pangrungkup raga ngarungkup tangtungan badan anak bule. Ningali kaya nu jilawan geus teu bisa gerak deui. Mbah Balaganjur humbar kasuka hatena. Netep kanang bule bari terus nyarita.
Iya bisa gerak dari nang bule rumah boga kemampuan hasok gera bebaskan diri silain tina kekuatan jaring pangrungku peraga anu geus ngaborogos sakujur badan silain nang bule coba ayeuna rek kumaha ketak silain ga sangkan bisa ngabebaskeun diri teh nang bule anu tinggal beheung anu euleuh gegan teh harita masih kena bisa nyalita kekuatan ilmu maneh memang hebat balaganyur ayeuna hasuk geura podaran aing alah musika bisa dicokot ku maneh ku dewek ayeuna silaing bakal dirubuhkeun siadang bule geura rasakeun ku silaing kekuatan panrajang jalak jauh dewek sok sia dek minta tulung ka saha sia goblok dek minta tulung ka Kang Iyat moal ditulungan anjir atawa dek minta tulung ka Dora-Dori anu ngadongengkeun anak moal sia goblok harita Mbah Balaganjur ngagerakeun dua pasang leungeun ngadadak opat senjata anu aya dina cekelan opat leungeunna laleungitan kajadian saterusna Mbah Balaganjur ngagerakeun sapasang leungeunna anu hareup pikeun ngagunakeun panalajang jarak jauhna kekuatan panalajang Mbah Balaganjur haita neumeragana tangtungan badan nang bule ngajadikeun nang bule lir anu dibantingkeun ku kekuatan anu rosa kekuatan panarajang jarak jauh Mbah Balaganjur nemrag kana badan nang bule anjir aing rubuh nang bule ngageronahan kan jadi bari ngacengkang rubuh kabebengkang teu ingat di bumi alam sapadahar hita